wabarakatuh, sobat orang Garut ya. Kali ini saya sekarang berada di Kampung Cibolang ya. Kita akan meliput upacara pernikahan budaya Sunda yang ada di Kampung Cibolang. Wah, banyak ya. Nih, pengantinnya udah pada berdatangan. Kosong tinggal Teh, piye teh rombongan di mana, Bu? Di Lemah Neuneu. Di Lemah Neuneu. Ieu. Oh, nikahkeun ka orang dia. Ari ibu teh masih wargina. Oh, nenek. Oh, nenekna mun. Hatur nuhun, Bu. Nah, ieu ada rombongan dari Lemah Neuneu untuk melakukan upacara pernikahan budaya Sunda di Kampung Cibolang. Nah, ini dia ya. Tuna wargina kene a wargina oh sareng asa Abdul Kahfi Abdul Kahfi doana kayak pengantin a sing henteu taraut sauyunan dugikan ka paket rok itu kacai cing janten salwi ka darat janten salga kacai cing ketol suci ka darat cing ketol salah amin hatur nuhun izin tayang dina YouTube yos hatur nuhun nah ieu oge sareng ibu masih wargi Masih. sareng ibu saya teh paling dia jalan Bu Dede Surya. ibu dede masih di Lemah Neuneu Iya. ari nu nikah teh saha namina teh Ponakan. oh namina teh Itu kesah. hilap deui Unda langki di dia. oh laki oh di mana gitu Di ngerantau Merak. oh doana kangge pengantin Sakinah mawadah lah. nu terbaik gitu Iya, baik. hatur nuhun Bu bangga nah ini sobat lagi persiapan untuk menuju pelaminan ya iya deh ketemu deh itu masih ada dia biasa ya Malaysia make up kabar teh naon Sagarut organizer berarti MC-na masih nu kamari Cara Lili ya. Sobat ternyata ketemu lagi dengan siapa ini namanya Awildan Awildan yang dulu di Cimuncangnya iya hatur nuhun lancar terus nih
Alhamdulillah mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Hasan dan juga Ibu Susanti. Mengucapkan selamat datang kepada salam mempelai pria yaitu Ananda Rianto. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pembuka cerita minangka pembuka acara. Pembebasan padika pegawaian lamunang tu kajunjung singgulus bantu jeung tumpul buah serina. Tidak banyak set acara prosesi pengalungan mangleng sebagai simbol kedatangan dari rombongan calon mempelai pria, yakni rombongan dari keluarga besar Ananda Rianto, putra pertama dari Bapak Hasan dan juga Ibu Susanti, mengucapkan selamat datang. Untuk itu, sebelum Ananda beserta rombongan dan juga kedua orang tua masuk ke area tempat yang telah disediakan, terlebih dahulu mari kita sama-sama saksikan prosesi pengalungan mangleng sebagai simbol ucapan selamat datang dari keluarga besar Adinda Rani Puspita. Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Rianto untuk dapat melepaskan genggaman tangan dari sang ayah dan juga ibu. Disilakan untuk maju ke depan. Ananda Rianto saja, Mama. Cukup. Disilakan kepada Ibu Juwita untuk membawa mangleng dan dapat dikalungkan kepada Ananda Rianto. Boleh AA menunduk, ditahan terlebih dahulu, Mama. Iya, cukup. Boleh AA suntangan kepada Mama. Suntangan ditahan terlebih dahulu. Cukup. Boleh Bapak maju ke depan. Bapak Iin, disilakan AA salin kepada Bapak, sungkem terlebih dahulu. Iya, cukup. Boleh AA dilepaskan. AA boleh mundur satu langkah ke belakang. Selanjutnya ayah dan juga ibu dari Arianto, yaitu Bapak Hasan dan juga Ibu Susanti, untuk maju. Disilakan untuk dapat melakukan salam terlebih dahulu. Disilakan. Salam silaturahmi antara dua keluarga. Untuk itu disilahkan Bapak boleh ke sebelah sini. Bapak Mama di samping AA. Baik, Mama Juwita dan juga Mama Susanti boleh diapit anak-anaknya atau digandeng. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada rombongan dari keluarga besar Ananda Rianto, merupakan putra dari Bapak Hasan dan juga Ibu Susanti. Disilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan dan bisa diarahkan oleh tim WO dari Sagarut Organizer. Sekali lagi kami persilahkan kepada rombongan dan juga keluarga besar dari Ananda Rianto, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat pagi. Disilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan.
mengikrarkan janji Nah, sekarang ini sobat akan melaksanakan yang prosesi mana nikah ini merupakan ijab kabul ya, atau akad nikah. Sebelum melaksanakan ijab kabul, ibadah pengantin yang pria amat sangat besar pahalanya. meminta restu Pinta kepada kedua keriduan orang dari sang tuanya ya ayah sobat. tercinta. Pinta keriduan dari ibu tercinta. Silakan AA selanjutnya meminta doa dan restu kepada mamahnya. Pinta ridho dari mamah Teh Rani, pinta keikhlasannya dari ibunda Teh Rani untuk segera memperistri calon istri tercinta. Selanjutnya kepada bapak terlebih dahulu. Pinta Sobat, keriduan. sekarang kita akan melihat Mungkin pada pesantren prosesi Cibojong merupakan akad nikah ya. Dan ini adalah kedua mempelai pengantin menimba perempuan akan menuju pelaminan atau meja akad nikah ya. Nah, ini dia sobat. yang akan memberikan ilmu di dunia dan juga di akhirat. Udah. Rianto merupakan putra dari terpilihannya kepada Adinda Rani Puspita. Dan kini di tahun 2022 kedua mempelai memantapkan hati dan niat untuk sama-sama menjalani hubungan yang lebih serius atas izin kedua orang tua dan juga atas izin dari pimpinan pondok setelah akan melaksanakan serangkaian akad nikah. Hadirin yang berbahagia, ini dia calon yang hingga saat ini kurang lebih 5 tahun mempertahankan ikatan dalam ikatan di sekolah hingga akhirnya kini dipertemukan didampingi oleh kedua kakak tercinta. Disilakan AA boleh maju ke depan A, dijemput calon istrinya, dijemput calon istrinya. Cukup A, cukup. Badai nitip atau punya ukero dan suami jantan tanggung walau atau baru nitip kontrai mudah-mudahan atau jantan suami yang bertanggung jawab kalau jantan bayar mudah-mudahan Akad nikah karena sudah ada para panitia yang akan bertugas untuk mengakadkan kedua mempelai. Kedua kakak dari Adinda Rani menghantarkan telah menitipkan pesan-pesan terbaik untuk Arianto. Silakan untuk dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah ada petugas dari kantor urusan agama. Bapak nikahkeun Rani Puspita ka Rianto bin Hasan nama mas kawin ku emas 24 karat ditambih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nikahkeun Rani Puspita ku emas 25 karat 25 gram. Nuhun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ceprianto kaula nikahkeun putri tegas kaula nuastana Rani Puspita abdi suka ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 24 karat 24 gram artos Rp500 Rp500.000 alat sholat dibayar kontan. Abi nikah ka putri tegas Bapak nuwastana Rani Puspita binti Yen kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 24 gram artos Rp500.000 sareng perangkat alat sholat dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saparantos akad nikah abdi nyungkeun disaksi usadayana mayar mas kawin kapun bojo kumang rupi perhiasan emas 24 gram artos Rp500.000 sareng alat sholat kontan mana nih nampi abdi dibayar mas kawin ucaraga abdi ku perhiasan emas 24 gram artos Rp500.000 sareng alat sholat kontan. Jazakumullah khairan katsira. Nah sobat, jadi sekarang sudah selesai ya akad nikah dan sekarang proses salim pertama dan ciuman pertama ya, biasanya begitu ya sobat. Nah di sini juga akan diberi doa juga sama suaminya. Tabalat biha wa a'udzu bika min syarriha wasarima jubilat laha nun Allah abi nyuhunkeun ka Gusti saena ieu tobeat istri tegasna bojo abdi mugi diraksa ku Gusti tina awan tobeatna ieu istri ngalangkungan rahmat Gusti magfirah Gusti al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti saena carogi abdi sareng saena tobeat carogi abdi ogi muga diriksa tina awona tabeat carogi abdi tina sagar tina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Dicium keningnya terlebih dahulu AA. Dicium keningnya. Teteh agak tangga sedikit. Boleh agak tangga sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ditahan terlebih dahulu. Masya Allah. Berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bebas. 1, 2, 3. Tahan, masih. Iya. Lihat ke kamera. Alhamdulillah sobat, upacara pernikahan budaya Sunda sudah terlaksana ya. Barusan melaksanakan ijab kabul ya. Di sini ada ini nih. Ini nih sehat. Alhamdulillah. Masih warga nikah. Oh, sareng asai teh. Adek. Doana yang pengantin. Baik, Bapak Ibu, disilakan untuk dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan dan mohon maaf terlebih dahulu. Untuk pelaminan tidak kita buka terlebih dahulu ya, melainkan nanti karena kita masih ada serangkaian acara yang akan kita lewati pada hari ini. Sekarang ini Namun sebelum masuk acara yang akan kita lewati acara hari ini ramah tamak berlangsung, ya, yaitu kita menyantap akan hidangan yang sudah masuk ke sesi disediakan foto oleh inti yang terdiri dari kedua mempelai dan juga kedua orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia telah berdiri di tengah-tengah kita. Kedua mempelai yang telah akan melaksanakan buah lingkup ditemani dengan siapa ini? Buah lingkup ini adalah Agan ya, tim kameramen ya. Iya, siap. Ini ada acara yang meriah. Iya, siap. Anak-anak ulang jauhan. Dicepang. Aduh Gus. Masih emut kapungkur ketika teteh lahir. Teteh nggak mau emutnya, mama emut kane. Ketika si teteh sarang si AA lahir ke dunia ini, orang yang pertama kali memberikan suapan adalah mama dan juga bapak. Begitupun juga dengan hari ini, setelah teteh dan juga AA sah menjadi suami dan juga istri, orang yang terakhir kali memberikan suapan kepada teteh dan juga AA adalah mama dan juga bapak. Silahkan dirasakan, diresapi suapan-suapan dari mama dan juga bapak. Setelah ini teteh dan juga jangan minta untuk disuapi lagi ya. Jangan minta disuapi ku mama jeung ku bapak da ieu nama tos aya. Aduh si AA mendingan uapna mani calangapna badag pisanannya. Komo deui si teteh Gusti nu agung. Teu tiasa nalan-nalan acan cenanya ada emut nang kewangi. Gusti AA Semoga ayeuna gentosan mama sareng papa teteh dicepeng panangan bapakna ayeuna dicepeng. So, atos ka tua
Pak, pamisi teteh sareng si A kapungkur ngadat. Osok hoyong dihuapan ku mama sareng ku bapak hoyong. Nah, sok ngadat cenanya hoyong dihuapan ku bapak. Pami murang kali nunjuk ngadat. 3 belum. Alah si teteh bener iya namanya huap naga. Nya Gusti semangat biasa nyarikan dari kudu bari gitu nya ditangkep atuh si Aana. Nah gitu siap bener gitu bener matakna rapetan ieu na tah gitu so bismillahirrahmanirrahim hiji pandangan Aana kana lami si tetehkeun da kedah dilihat diraba diterawang heula. Aduh tim hiburan sudah siap ini standby oke lah siap 1 2 3 aduh Gusti sok sanaon si tetehna kirang jangkung teh nyebutkeun peneknya kirang jangkung tapi kadugi oge nya si Aana peka henteu teh nyebutkeun penek teh henteu. Alhamdulillah ayeuna aya nu namina naon ieu teh bakakak aya bakakak naon bakakak hayam teteh bakakak naon ayeuna nu ngabakakak naon teh ayeuna nu ngabakakak naon hayam ayeuna nu ngabakakakna hayam pami engke nu ngabakakakna pira ku ada apa jeung hayam nya ayeuna nu ngabakakakna hayam pami engke wengi nu ngabakakakna teh Rani tuh cenanya berarti geus siap ieu mah bener sok ayeuna bakakakna dicepeng pingpingna kela ulah bakal dibetot nya dicepeng heula sok dicepeng heula kitu diangkat heula ka luhur ulah dibetot diangkat heula tah ieu teh bakakak hayam dikitukeun tah dikitukeun kade ulah bakal di ieu ulah bakal dibetot sok diangkat ka luhur bari tatih bari cali duduk aja ya aduh teteh agak dikasih jarak sedikit sok tuh gitunya sok cepeng sok sanadyan cungkring oge nya oke ping teteh mau cungkring nya ieu mah diraraoskeun heula teh ping hayam we dan kemang ngaraoskeun ping teteh sok cukup siap nya dibetot dikeluarkan tenaga super ekstraknya siap dalam hitungan bantu hitung semuanya siap dalam hitungan 1 2 3 betot Gusti nu agung Gusti ya Allah si teteh tanagana meuni gede kieu nya super eta mah lemet cabe rawit henteu nyebutkeun lemet teu nyebutkeun ieu ngan penek henteu sok diangkat ka luhur tati teteh sareng Aana tati diangkat ka luhur nah si Aa menang ping ieu mah nya sok diangkat ka luhur ping-pingna eta dikieukeun sok diabadikan momennya oleh tim Japa Fotografi. Iya tangan kiri moal murag aduh Gusti nu agung bener ya mas suami idaman teh sok 1 2 3 cing bahagia atuh menang bakakak gitu alhamdulillah cobi teteh namun tilana teteh ieu dicepeng heula eta aduh Gusti eta hayam ramu hayam mah enaknya coba cing kita buat teteh sareng maju sakedap maju saalit cing papayun ayeuna papayun cing teteh panggilan kesayangan kasih naon ya panggilan kesayangan kasih naon sayang atuh beunina ayeuna mah panggilan kesayangan naon ayeuna abang sayang panggilan kesayangan kasih teteh ayang aduh ayang gehelna tingali tuh pengantin anyar mah kieu keneh cobi dicepeng pandanganana sok dicepeng pandanganana dibuang heula tisuna mah engke tisuna mah ku bongi nya ngangge tisu mah ulah ku spray sok geser ka paling itu saalit atuh teh ka mana tah gitu sok wayahna rada nunduk tah gitu nya gitu teteh majengan sok ayeuna tadi mah heula-heula ngaetakeun sangu ayeuna mah teteh sareng kedah paheula-heula kengekeun ieu
bakakaknya pingpingna khususna saha nu pangheulana pokona pangheulana we ieu ke bakal kengeng hadiah nya hanapan aa hanapan tah gitu teteh mah tangah we teteh tangah berarti ya nah wayahna ayeuna dihanap nya mah jangan deui tah gitu tangah atuh aa ulah tungkul sok maju salit ditangkep we si tetehna tah gitu teteh siap nya sok ayeuna ieu dihanap paheula-heula kengeng ka dieu tapi kudu bari peureum siap teteh peureum ulah peureum cabe sok siap dalam hitungan 1 mendekat dan dalam hitungan 2 3 aduh Gusti belum mau cenanya aduh Gusti agung eta kengeng hadiah dia kengeng dia bakal aya hadiah nu ekstra deui nya alhamdulillahirabbil alamin serangkaian acara ada telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya aya kendi bade nyawer ayeuna mama bade nyawer ayeuna tanah pingke bade tos beres emamnya Bang Intan iya bade mopeskeun kendina ayeuna tanah pingke ayeuna heula we nya engke mah bini teu kabujeng sakadapnya tim hiburan dari Asuk Eron Tici Surupannya leres mana ieu teh aya MC ti Asukron aya oke yang ngobrol astagfirullah ya Allah meni resepnya ninggal pamaget hungkul Gusti abi mah tidak ya Allah ini atuh piraku lamun uhto mah kopea nya sok ayeuna urang meupeuskeun heula kendi sateu acan meupeuskeun kendi ieu aya naon awi teh bentukna teras bulet panjang sapertos koh sanes koh tol pokoknya beusina teh tol sok papayun teteh mayun ka aa mayun ka teteh mayun teteh ya eta teh suami teteh ya teteh ayeuna mah tos sanes milik mama tos sanes tanggung jawab mama begitupun juga aa sanes tanggung jawab mama sareng bapak. Tetapi mulai hari ini, mulai detik ini, teteh bukan lagi tanggung jawab mama sareng bapak, tetapi teteh tanggung jawab aa, ya, tanggung jawab aa, dan juga aa juga kini memiliki tanggung jawab atas teteh ya. Aa harus siap membahagiakannya, aa harus siap untuk memenuhi semua kebutuhannya. Begitupun juga dengan teteh ya. Selain daripada aa gaduh tanggung jawab ke teteh, aa juga gaduh tanggung jawab ke mama sarang bapak begitupun juga dengan teteh ya. Ulah ngagegerekeun pami misalkan teteh gaduh rezeki hoyong tiasa masihan ka mama ya tekengeng digegerekeun gitu. Sumangga teteh dicana kendina mangga sapatuna dilaan hiji ditaekeun kana awi eta nya ditaekeun kana awi. Teteh sebagai tanda bakti teteh kanu janten suami sumangga diwasuh sampean si aana karena surga teteh sanes aya dina bawa telapak kaki mama terus gaduh caroge mah tapi ada di suami teteh. Silakan diwasuh, biasa diwasuh mangga diwasuh jempolna hungkul mangga sok dicepeng bari dicepeng jempolna tah diraoskeun bentuk anu aa teh kitu saegeun jempol saurna teh cenanya tapi mah acan terang atuh da acan ninggal asa ninggal nu aa gitu. Sok 1 2 3 diwasuh tiisnya dicepeng ku teteh jadi haneut Gusti kade teh kengeng tati. Nah nu sanes tu tatihna alhamdulillah cekap mangga disimpen heula kendina didinya ayeuna dielap sampeana ku tisu nya pamingken tos baseuh teh kengeng dilap ku naon wae nya komo ku spray atanapi ku sarung bantal dilapna ku tisu ngertos ngertos cekap mangga dilebetkeun deui engke teh kengeng dibukakeun teras bisi mubadir nya kedah di tutupannya dibukakeun wae mah tuh dek sang ieuna jempolna gitu. Sumangga ayeuna aya awi teh di tijak ayeuna bina rumah tangga teh kengeng sapertos awi eta nya panjang lurus lempeng we kitu nya tong kosong nyaring
bunyinya gitu. Semangga ditijak ku keuneng AA. 1, 2, 3 gajratkeun. Ayeuna mah nya ieu can. Ha, cenanya cenah. Anjir ngerekek kadangu teu Bu. Kadangu. Ya ngerekekna si ibu itu endek nyawernya, ulun nyawer Gusti. Sok ayeuna aya kan kendi dicepeng resep kendi teh bentukna naon? Bulat, panjang nya. Resep anu bulat atau nepi anu panjang. Kasih teh resep bujurna atau nepi mastakana? Bujurna cenanya sok ayeuna dicepeng bujurna kudua. Teteh nyepeng mastakana, teteh maresep kana mastakananya. Sok nyepeng we diresapi, dihayati dan dinikmati. Sok ayeuna sateu acan dicepeng ulah di kitu atuh. Sok teteh ulah ditutupan luhurna bisi telebat. Nah kitu siap. Diangkat heula ka luhur kendina, diangkat sok munduran kita nanaon. Diangkat, ditoong teteh aya si AA cilung bakekok aduh. Sok ayeuna ditoong. Eta teh hitungan kahiji sakitu 2 sabujalnya 2 kudu sabujal sok kana bujal kahanapkeun kana bujal kudu nepi kana bujal supados genaheun nya cekolot mah tuh nya ce genaheun geus ka jero mah 1 2 3 digeol-geol heula digitek-gitek heula eta geol dialihkeun kita kanana eta geol tah kitu kayak gini. Sok siap diangkat deui 1 2 3 geolkeun heula geol tuh ibu-ibu jadi ngageol nya kikituan. Sok ayeuna disakaliguskeun nya ulah waka entos lagi teh langsung dipepeuskeun nya. Siap 1 2 3 Gusti ku sampatna eta ngageol heula nya. Coba teteh dicana kalau ku teteh dicana sok ditoong si anak ditoong si anak sing jauh toongna tika jauhan kieu tuh di kitu aya teh si aya nu bolong tah engke teteh dicepengna si laras di kieu. Nah engke teteh bentuk nu si teh juga kitu panjang buleud nya engke di situ teh bakal kengeng nu bolong gitunya bukan naon bisi ieu bolong di sisi bumi gitunya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin cukup. Untuk selanjutnya disilakan kepada teteh dan juga boleh melanjutkan berdampingan duduk di tempat yang telah disediakan. Dan juga kita akan ditemani oleh tim hiburan dari Asukron sambil menunggu jalannya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waji sadayana hapunten anu kasuhun simkuring atas nama keluarga di Bapak Hasan sareng Ibu Santi sejak kawa ka atau sareng Rani. Mudah-mudahan kita jadi pengusiunan catar supaan sepadas dengan kolong tingkah watos mangga sawer turun jatira yuhu banyu turun jatira yuhu banyu pahiraman sebelah ratsirap kiri sumandi jatuh kiri awak ibu sing nepi kanu di langit sing dongkap kanu kawasan sing dongkap kanu kawasan Balung agung rayu bibijing mancing walagri Balung agung rayu bibijing mancing walagri Racaan rai marawangan wangi diri sembari Gereja saling kalungkan rancake
hatta wakili ngebahakeun jalan laratan katampian kesan mandi kalau isi patahunan lagu ngarucan diri anu sakuari rek ngurung-ngurung 7 ngaliwat ka pajajaran bongan hayang ulang padungan jebusikna panjikan ampun Gusti di alun Hari